Isuk-isukna meresan dapur anu kot ka paburisan. Tuluy ngamanian wadah-wadah anu sakieu lobana. Geus kitu ngadangdanan budak rek indit sakola. Ya Allah, masya Allah tabarakallah, ieu mah besti tinggal ieu dapur abi kot ka paburisat kieu. Heueuh ieu teh urut peuting meureunnan barudak kadengenana teh marasak nasi goreng. Bakat atuh geuning lalaki mah ieu asbak ge kot ka dituna dina meja kompor. Ieu cangkang enog oge jeung kecap kot kacing galulutuk kieu nya matak naon ceuk urang mah nya mun tuna kana wadah sampah. Heueuh kot alah batan anu tos gempa geura besti. Tuh geuningan ari tos dielapan mah ngeunah ditinggalina oge besti. Rada cekas we kitu henteu beleuwuk teuing. Wang sakalian we ieu teh ngelapan kompor mini. Matak teu meuli kompor nu 2 tungku ge besti hareureun itu dinu meja. Beres ngelapan meja kompor lanjut we ayeuna mah wang ngamanian heula ieu penghuni pago. Sigana teh ieu mah tarurun we kabeh kana wastafel penghuni pago teh besti. Kapanan peuting abina keur teu mutea jadi teu digerohan heula ek sare. Biasana mah ieu teh henteu kot nampuyak teuing kawas kieu besti da sok digerohan heula ek peureum teh. Berarti lamun kieu salah saha nya besti? Salah abi keneh kitu pedah peuting teu gegero heula jadi nambruk. Tah tos digero mah besti ieu wang nyiapkeun heula pertepakan jang MBG nu sakola. So ka dieu teh geura disaragam heula ameh jongjong. Sakitu inung ieu pagaweeun meuni nambruk keneh. Da kieu geuning besti ari ngadangdanan budak awewe mah kudu dibeungkeut heula asa ribet kitu beda jeung lalaki tinggal blus-blus we.